biwujudi qurbi kalawan deus jeung Allah Subhanahu wa taala. Wadaqa jeung mugi mafarin rasa Allah min syarbi ahli wudi tina inung-inuman ahli asih-asihan Allah. Wa amanaka jeung mugi maparin keamanan Allah ka anjeun bidawami wuslati kulanggeng deus deukeut jeung Allah Subhanahu wa taala min yaradi tina ngabalieur ka Allah wasodih jeung mekol ti Allah. Wa wasala jeung mugi maparin nepungkeun Allah ka anjeun bi ibadih kalawan hamba-hamba Allah alladzina anu khassa namtukeun Allahum kaitul ladin bimarasalati kurisalahna Allah. Jadi di doa musannif ka urang sadayana supaya urang dijantenkeun jalmi-jalmi ahli asih-asihan Allah. Sabab urang yakin bakal cilaka lamun urang teu dipikanya ku Allah. Lamun urang teu dipikanya ku Allah, teh kumaha urang? Mata urang butuh pisan kana rahmat Allah. Urang butuh pisan kana kanya Allah. Jeung mudah-mudahan urang ditepungkeun jeung jalma-jalma anu dedes jeung Allah. Karena lamun tanpa aranjeunna urang moal apal sama pangeran urang. Lawala murabbi la arabtu rabbi ma arabtu rabbi. Lamun tanpa aya guru anu ngabimbing ka kaula, maka kaula moal pernah apal saha pangeran kaula. Tah urang teh nu sok urang dipake ngadua. Allahumma hdini biman hadait, Allahumma hdini biman hadait eta. Urang sing ditepungkeun jeung jalma-jalma anu deus jeung Allah Subhanahu wa taala. Urang teu apal jalan lamun urang tanpa aranjeunna. Sok manungan urang ayeuna. Seueur para alim ulama, para penceramah anu ngajarkeun tentang Allah. Pasti dina ceramahna ngajarkeun tentang Allah. Tapi lamun manehna teu wawuh ka Allah, moal bisa nepikeun ka urang moal. Moal bisa nepikeun. Maka sabenerna lamun urang teu boga guru ahli makrifat, tangtu linglung sagilana urang. Penceramah-penceramah ngajarkeun tentang Allah. Tapi lamun manehna teu wawuh ka Allah, dek ka mana jigna? Ciga jelema kieu, ieu urang jajan ka ditu. Di ditu mah geunah da ayeuna. Wana maneh pernah encan, pernah ngasa encan. Dek kumaha manehna nyebutkeun geunah, sedengkeun manehna can pernah ngasa. Dek kumaha urang bisa wawuh ka Allah, bisa wawuh ka pangeran urang lamun tanpa guru-guru anu wawuh ka Gusti Allah. Loba jelema nu ngajarkeun tentang ikhlas. Lamun manehna can apal ikhlas, kira-kira bisa ngajarkeun ka urang moal bisa ngajarkeun. Da sabab lamun jelema hayang nuduhkeun hiji-hiji jalan teh berarti kudu apal ka mana arah tujuanna. Kudu apal suluk jalanna. Kakna bisa nuduhkeun. Lamun ayeuna anu ngajak ka Allah na jelema nu teu apal ka Allah, dek ka mana nepina urang? Tah eta Allahumma hdini biman hadait. Supaya orang ditepungkeun jeung guru-guru anu bisa nepungkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan di antara hamba-hamba Allah, para wali-wali Allah, aya nu diutus kalawan risalah. Lamun baheula mah zaman Nabi aya rasul aya nabi, di wali ge aya rasul aya nabina, kaya kitu. Jadi aya anu ku Allah teh dipaparinan ilmu tapi keur pakeun sorangan, aya anu dipaparinan ilmu keur ngajak ka batur. Saperti kitu di antara para wali-wali bisa. Jadi henteu sadayana wali bisa dituturkeun ku urang teh. Komo wali-wali nu majdub mah teu meunang dituturkeun ku urang. Wali-wali nu jadab